Oke, ini saya akan memperagakan alur cerita dari almarhum Haji Ibing ya. Orang Sunda itu, iya nanti cawokah. Nah, saya akan menjadi peran Makribo ya. Nanti akan main bersama ini si Agus ya. Saya sebagai Makribonya. Si Agus teh cari tanah kergering ya. Saya selalu didabing anu si Agusna. Dicaritakeun si Agus kergering. Si Agus teh kergering. Terus si Agus teh ngageroan kayak ka mana ka pamajikanana urang cari tanah teh. Ye. Ma. Ka dieu mah sakedeung ma. Tah teh si Agus teh kitu ngomong teh. Terus orang teh nyamperkeun, kumaha ya naon bapak, kunaon meuni rareuwas, aduh bapak singgera buburu cager atuh bapak, meuni urang teh meuni khawatir singgera buburu cagernya bapak. Nah cek urang kitu gitu lah, jadi ya intonasi anu khawatir ka salakina gitu. Terus kieu cek si Agus teh, Pak, urang teh geuningan can cager-cager geus lila geuring teh mah berobat ka ditu ka dieu oleh can aya hasilna mah kumaha atunya mah cek urang terus kieu teh urang teh ngomong ge bari mencetan urang teh teh keun bae bapana sing sabar kana ikhtiar mah geus sing sabar bapak nu ngaranna jalma makan ikhtiar hasilna mah kumaha Gusti Allah bapak sing sabar bapak sing enggal sager gitu cek urang teh. Terus si mana teh kieu cenah si Agus nya maksud orang teh nu jadi bapana. Terus si Agus teh kieu geula ngarokola. Ieu cenah cek si Agus na teh. Pak, ieu mah bisi bapak dipareungkeun ponok umur. Bapak teh asa boga dosa ka mah teh baheula. Kunaon kitu bapana? Tah cek urang teh kitu. Kunaon kitu bapana? Cek urang teh kitu. Kieu mah bapak baheula basaker emahnya baka Bandung. Aya meureunan kena 2 minggu geuningan emah teh baheula. 2 minggu cicing di Bandung gitu di si Maeno. Nah gitu. Nya kumaha kitu bapak? Nya bapak teh bisi jadi dosa eta teh mah. Makana urang hayang dibebaskeun ayeuna. Naon bapak gitu cek si mana teh. Terus si Agus nanti ngomong kieu. Bapak minta hampura nya emanya cenah. Minta hampura kunaon? Bapak teh pernah nyeun dosa. Basa baheula mah keur di Bandung. Bapak teh teu kuat. Teu kuat hayang naon bapak? Cek urang teh. Nya teu kuat hayang kitu. Nya anu akhirna bapak teh ngecer mama. Nah gitu cek si Agus teh nya anu jadi bapana ngecer cenah cek si Agus teh. Ai mana teh leuwas heula mimitina mah. Alah sia naon kunaha naon atuh ai bapana naonan. Cenah cek si mana teh semono kaget nya mana teh engke ku urang dikaget-kaget. Ieu mah kan urang ngabejaan keur naskah barudak caritana. Kan urang bakal berperan di dieu ayeuna gitu. Tah geus kitu teh cenah cek si mana teh kieu geus bae bapak anu geus mah geus tong dipikiran ayeuna urang silih bebaskeun. Si Pak Agus na teh nu jadi bapak-bapana langsung yuk tersentuh gitu. Alhamdulillah boga pamajikan teh soleh ka bina-bina aya kitu mah bapak jongjon aing geus dihampura ku mama cenanya teh. Kita ieu teh beksona aya sedih-sedih euy. Kita sedih-sedih gitu. Bapak keun bae cenah cek si mana teh da nu ngaranna si jalma hirup mah teu weleh ku keun aku dosa cenanya. Ma oge rek minta hampura ka bapak. Urang silih bebaskeun ayeuna nya bapaknya bisi mah oge boga dosa. Ma cenah. Ku kula dihampura. Nah cek si bapana tah. Bapana mau ge sarua boga dosa ka bapak cenah.
dosa naon cenah mah cenah cek bapana ya nya. Harita bapak keur jadi TKW ke Arab Saudi menang 2 tahun harita teh meureunna nya leuwih eta mah. 2 tahunan mah nya kumaha kitu mama cenah cek si Pak Agus teh. Sarua mage atuh harita teh sampaikeun ka mage ngalakukeun kitu cenah. Si bapana ge luas. Astagfirullahaladzim. Atuh mun kitu mah sarua urang teh cenah. Kan tadi ge urang silih bebaskeun ayeuna mah da geus karolot urang teh cenah nya ceuk mana teh. Keun bae nu geus mah geus. Nah, terus si bapana teh nanyakeun kieu. Aing mah ngalakukeun kitu sabaraha kali cenah ceuk si bapana kasih mana teh. Terus ceuk mana teh kieu. Kula mah cenah nya lamun ngalakukeun kitu osok dicirian ku si Ki Jagong. Osok nyimpen si Ki Jagong hiji kena keler teh. Heula atunya urang teang heula si Ki Jagongna, cenah urang teang heula kelerna cenah kitu. Atuh jig tingali kula jadi penasaran cenah. Ceuk bapana teh langsung si mana teh indit caritana teh. Caritana indit nyokot keler anu dieusian si Ki Jagong harita teh nya. Jadi si mama lamun ngalakukeun kitu teh simpen si Ki Jagong hiji, simpen si Ki Jagong hiji kena keler teh gitu. Nah, pas ditingali si Ki Jagong eta teh pinuh nya keler eta teh pinuh ku si Ki Jagong. Tah gitu endingna guys gitu. Sampaikeun ka si bapana teh kaget. Halo, mah geuningan sia teh kakak beuki gelo. Leuwih gelo ketimbang aing. Sia mah kokot mineng, meureun aya kena ratusanana eta mah. Nah, gitu dicaritakeun nya. Tapi nanti kalau di ending di video diambil video pasti akan kelihatan lebih menarik ya. Ini cerita Haji Ibing kalau nggak salah ya. Saya dengar ini waktu saya usia kelas 2 SD ya. Saya mendengar dari dongeng sampai sekarang saya masih ingat itu. Makanya saya akan angkat ke sketsa Sunda saya. Makasih. Nah. Tapi nanti jangan lupa maksudnya jangan lupa tonton juga ya.